Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tri. Tadi ya. Ayo naon lompatan. Oh, nu tadi teh nembalan teh uwa. Nya tadi kurang teh kan heula. Mana nyebutkan assalamualaikum. Nya dijawab kurang waalaikumsalam gitu. Oh, sugan teh saha? Urang kana sieun. Ayo mana ka bida-bida teh. Aya mana langsung ka mana eta liwat ka dinya. Ah, ek ulin we kesel di imah batur. Oh, ye. Cek uing mah ayeuna meuning keneh kawar doyok erek. Ulin jeung urang erek. Ayeuna. Nya heula atuh ayeuna namanya isukan erek ayo mun erek mah. Wah, Ya, lupa si Oding dah. si Oding. Bukan dia mah, Pak. Pinjam duit 20.000. Ngojek tapi duit nak geus eta ngojekna encan itu. Ai kitu wae nih ka mana? Nya tawa di kakak wali abi teh. Minta si Oding. Teu aya da ka dieu mah nih. Pilarian kampung mina tuh. Oh, nya hayu tuh lah ya. Mohon siap. Yuk. Kita ke mana? Ayo atuh. Ari maneh nu sebenarnya ke mana? Kemudian di imah aya hakaneun apa maneh? Cai mun eka ditu mah mawa ieu teh, mawa hakaneun. Cuang bari ngaliwat. Rame cek aing. Heeh. Ih. Si Bagong kan nih. Bagong. Ah si goblok Bagong. Ngobrol coblok sorangan aing. Kan di budak euy. Oh si kunyuk asugan aing kandi. Karena asa kunyuk. Sia keur ngalocok teh kunyuk. Ah teu balik sia. Heula wa tas ngompol. Hayu burit manten, kieu dilelela teuing atuh. Ayo atuh. Aduh. Balik. Pak. Naon nih? Keur naon? Biasa we aing mah kieu keur ngadan motor. Ai sia ku naon eta motor? Teu naon aman motor mah. Teuing bieu modar. Eta mah kurang tek aing saeutik bieu mah. Bang, Naon? aing ek minta tulung, Bang. Yeh. Sia peribahasa datang ka aing tek minta tulung. Tulung naon, Kat? Iya, motor, Bang. Nitip. Nah sia eka mana keun wae di dinya rek nitip makeun. Mau kumaha ieu? Lagi motor buruk. Hina kalah ka ngahina. Maksud aing ieu ek nitip ieu. Aing nitip motor, aing nambut artos gitu. Yeh. Sudi teuing aing peribahasa ngageurikeun motor. Nah, dah ieu. Payu. Nah opat jeung juta. naon sia hirup teh micikan nu ripuh-ripuh teuing bujangan teh oding. Ngan hayu we motor buruk ke di gudang gade. Nu penting mah atuh ditebus deui engke ku aing. Heueuh sia jeung naon meuli cika ripuh-ripuh teuing. Butuh pan mantak ek digadekeun ge. Kabeh ge butuh keher duit mah. Jadi kieu ya Bang mun dicaritakeun mah. Aya nu nunda duit ka aing jang mayar ka mamang aing. Tah peuting teh aing teu bisa sare. Aya nu nitip duit sia teh bisa hees. Kumaha maksudna kitu gede nu dana? Nya eta teh pan lumayan 500.000. Aing lieur neangan ieu jang gantina. Nah kumaha sia mah ngomong teh bulak-balik odi. Nu mi HP duit 500.000 aing lieur neangan maksudna kumaha sia teh sing bener? Eta teh aing peuting kalepasan juri. Kalah main ieu. Main slot. Saya sia kunyung kalau ke main slot. Bukan edan sia teh. Duit batur pakai main slot. Aku mah kayak ayeuna. Eles sianya. Meureun mun meunang mah aing moal ka dieu moal bebelaan ngagadekeun sirangrang. Aduh, sia geus salah batan. Loba duit wae babalas sia teh dulu. Kalepasan juri Bang eta mah kalepasan. Kan sia kitu kunyuk lah. Aing baru-baru hayang ngagade aing teh keblek duit ya. Terus aing ka saha atuh ieu? Meangan we sia usaha nah kasaha da Pan ieu aing ge keur usaha ngagadekeun motor. Aing mah wayahna aing bisa nulungan urusan ieu aing keblek duit teh. Aing
wayahna di sarua. Wah, Yo, woi. di mana mang? Biasa, pokoknya aja nggak kejerat ke dia. Ngeprak oprek kan nyawa, ngoprek naon? Ngomong ke dia ya, Wak. Oh, terade. Tah, tukang mangkok we tah. Mang, iya ya, tulungan. Tulungan naon? Orang ek nitip motor, Nitip motor kumaha. kurang teh kepepet. Orang ek nunda motor ya, ka mamang, orang minjem duit. Ah, gong, mana kan teu boga motor, gong. Iya motor leumpang kena halus ya, Ding. Halus atuh. Tapi halus gong ieu mah. Ya, motor tempo dulu ya, bagus tapi mesinnya. Wah, mantap gong. Sabaraha? Sok tanya ke si Oding. Sabaraha? 500. Wah, murah gong. Murah atuh da. Anjir, euy. Heuh, sok Mang Bagong. Kurang kepepet ya tulungan ieu mah. Warus kene ieu motorna. Halus. Gajah. Iya. Sok tadi atuh tah. Terbetulan cenah wayahna lah. Oh, jadi hayang gope nya, Ding. Gope. Wah, ini gong euy. Heuh, atuh geus erek di ieu. Duitan gong. Heula. Heeh, sok atuh. Jadi 500 we. Ya, Itu jadi bisa atuh. kurang. 500. Heeh, geus atuh. Da halusnya. Halus atuh. Atuh duit tempat cuang transferkeun we nya. Oh. Heeh. Iya nomorna. Oh, heuh atuh. Tah, engge dikirimnya 500. Heeh. Nuhun. Sok katanya. Heeh, sok. Tinggal, Bang, ayo. Heeh atuh. Mana komisi kain? Ah, komisi. Ah, bisa tuh gong enak mah bawa enam. Sok we bawa kuat sule. Namanya itu bisa dina motor. Henteu, sok kuat sule bawa. Terus sarwanya teu belul. Kumaha tuh ya? Nah, Aduh. balik sakana motor. Henteu. Apa gue, Wak? Ini di lapang we lagi ajar lah. Udah ajarin aku kuringan, Wak. Heeh. Bisa tuh gong. Lah siap bagong, teh sugan aing belul bagong. Nah, standarna wa. Baliknya tuh aing. Dorong we, dorong. Ngeng. Berangkat. Mas lu area tadi suka aing coba bisa mau motor. Kebut gong, miter yang nepi gong. Moal aing moal deui main nu karar itu patut goblok teh lah. Bayarkeun ku aing langsung. Mang. Mang. Ini kita udah main. Motor tebusun gitu. Itu katebus. Ayo mojang lempang. Pengen gede gitu. Bang. Oh, wow. Suganan iya mah. Soalnya kerloba bayarin iya. Temat anjing. Aduh, setengah itu wae. Cah. Tembak goblok. Tembak, aduh, anjing. Tembak uus. Tembak anjing. Tuh, ini kumaha ieu euy, bingung. Tinggal 100.000. Paenkeun ulah. Ah, susuganan we atuh. Anjing. Tembak anjing. Gigit teuing cungur.
Angkat, angkat. Aduh. Alin, ya mah Alin. Aduh. Aduh, ai mane oding. Aku ai ojek aing teu paruh. Motorna ge mang. Terus kumaha? Hengke digantian duit mah. Aing juga rusuh ieu teh. Kanu lain we heula. Ari motor maneh di mana tuh? Mogok mang motorna ge. Tulungan heula tuh, itu tebuseun. Motorna 500.000. Tapi moal lah ya. Moal nalila. Aya duit mah tapi ulah lila ya. Moal. Ayeuna ye erek ditebus. Aya mah. Aya. Ari rusuh ya. Mana sih bener 500? 500. Genep rapet nih. Tuh, hiji 2 3 4 5 tah nya. Tungguan atunya, orang nyokot lah motor. Oh, kan hitung lila. Balai gitu sih kalau teh. Gok gitu yuk. Kagok anjing sugan we atuh. Nambahan 10 juta. Aing, Gong. Atuh kumaha atuh ya motor berdua sia teu bisa aing teu bisa. Mun kaya dipenta deui duitnya kasih soding, Bang. Nah, udah ya mah asal dorong siga budak leutik, Bagong. Teu balik. Banyak ka banyak aing nyusurung, nyaneh nyusurung geus sarua. Tembak aduh. Aduh, anjing ai sia kumaha cungur. Lain tembaknya sia. Tah. Dan seutik pisan goblok. Tah, kieu atuh. Pan aing suka ieu mah, aku kaya atuh ieu mah. Sok. Aduh. Tembak atuh anjing. Dak. Dang lah. Tak. Aduh. Cetak. Atuh kuas lewe, kira aku teu bisa. Nyata aing ge baheula pan ganti gubrak di tanggal kabung aing. Ya cai mending penta duitnya ke soding mah balik ieu euy. Waduh. Ding. Gong itu si Oding, Gong. Heeh, Wak. Wak. Kumaha, Wak? Aduh, aing masih lagi wae goblok. Ya udah teh ya, udah ketemu. Isti omongan di wae ini. Kumaha, Wak? Sok Gong mana ngomong da duit mana ya? Daripada urang ado-dorong hayu we kieu. Aduh, motor teh teu waras. Teu waras naonna, Wak? Ya, urang ti saprat mimiti narima duit nepi ka leumpang. Aing geus kesang koper teh udah dorong. Aduh, aing teh Didorong pan motor waras. nyata aing bingung. Keur mah aing teu belul, jama eta teu belul si Bagong. Teu waras teh urang mah da teu bisa. Tekawa ieu non teu bisa. Teu bisa kana motor. Heeh. Oh, sure teu bisaeun. Terus tadi kumaha tuh? Nyawayahna tebus wae. Isuknya. Da ayeuna mah eueuh beak duitna. Aduh, wayahna ding ayeuna. Uing wayahna. Eueuh pisan ieu. Beak. Nu tadi ge pan geus dibayarkeun tadi. Aduh, si Oding jangan head ka mana nih mah. Nasak deui aing bah rusuh ya teh. Ayo, itu aing kasih wah. Atuh aya mah kieu wedding. Mending kene kawadoyokeun we motor mah. Kitu. Jum, mending kene kawadoyokeun. We jeung maneh we sararea atuh ame pugu ya. Oh, Ari kitu mah yap. heunam atuh. Heuh. Wah, Ya, si Oding nyokot motor ya dia. motor naon, Wak? Cenah mogok di uang. Nah, mogok naon motor si Oding mah tadi digadekeun 500.000 si Okong. Ah, bener si Saroding. Iya mah.
Ari gitu kumaha wa geus papanginten jeung si Odingna. Ngeus banget pangi tadi jeung si Oding teh nyebutna. Iya, motorna mogok cenah di uang di bengkel. Ka abi minjem 500 dia teh. Aduh, nah atuh ngaduan di bebere. Kapan jang nebus ka uang cenah nebus motor. Aing mah ye wa anu puguh nama tadi teh manehna digadekeun motorna teh hutang ka mamangna cenah kal kamayan selot si kehet teh nu nitip duit Kumaha we Bang, Wak? tuh si Odi Dik Bang lah kumaha si Odi Kumaha naon Bang? nah kumaha naon kumaha pan ieu ka waoni sia nyebutkeun motor sia mogok tebusan di bengkel 500 naon maksudna Panjang urusanna Bang. Tulungan ieu mah wayahna Bang. Aing kajenting ke jang mayar mah ngamuk. Hayang ieu minta ngejual kebon. Oding. Kumaha ya urusannya urang ya? Duit urang aduh aing di mah cilaka ya, Wak. Ari sia kumaha Oding mun tadi teh geus ngagadekeun motor ka ogong sia teh nah make nginjem duit waoni bari motor nyebutkeun mogok di aing. Lah hese Bang nyaritakeunna. Ieu mah tulungan we heula. Tulungan naon sia teh sing bener. Pang mayarkeun hutang ka sararea. Nah hutang ka sararea kumaha sia teh pan tadi teh geus ngagadekeun motor nyebut arek bayar ka mamang maneh. Pan tadi teh mamang aingna eueuh. Aing geus kalepasan jurig deui wae. Ari sia pas nu banget tuh kunyuk. Ngaranna ge kalepasan jurig atuh. Ding tahayangnya ho pokokna mah duit urang ayeuna oge gantian. Sarua ding urang teh yang nyaho pokona mah balik di duit jeung pangojegeun ka cika kawali urang panganterkeun ya. Bang atuh Bang tulungan Bang. Tulungan ka aing ken. Cuk aing udah main ting selot babal ge sia teh tuman-tuman ting tah karasa ku sia. Heueuh moal engke mah Bang. Mual senyau kehet teh dulu. Lain hiji lain dua. Lamun nu resep main selot kehet lain meunang ieu sia teh kalabep segala. Heueuh engke mah moal. Uruskeun tah kasihan. Aing tanya apa? Pokona mah bayar hutang ayeuna oge. Heueuh. Bayar. Buru. Awas ya Oding lamun henteu. Urusan aja urang ieu. Ah.